warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring Kunja Salamawati nubaris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda Jaya di televisi Kanumat pamirsa Wargi Sunda TV edisi Selasa kaping 24 Oktober 2023. Sejak kasanggakeun warta utama tabrakan beunteun di kilometer hiji Tol Jagorawi arah Bogor ngabalukarkeun macet parah. Putri, salah saurang petugas jasa marga nugaskeun aya kacelakaan di kilometer hiji arah Bogor. Nalika dikonfirmasi dinten Sabtu 18 Desember 2015. Runtuyan tabrakan ngalibatkeun 3 kendaraan langsung di kilometer hiji Tol Jagorawi arah Bogor. Dumasak kana penjagaan, aya 3 mobil anu kalibet dina kacelakaan ieu, nyaeta 2 truk jeung mobil letih. Kaayaan-na aya truk pabalikeun bari ban kakudu diangkat. Mobil sejen ngahalangan jalan, samentara eta mobil letih rusak cukup parah. Kacelakaan ieu oge ngabalukarkeun macet parah di jalan tol Kota Pismanggi sareng Rawangun. Asalna ngan hiji lajur nu bisa diliwatan ku kendaraan. Anu ngabalukarkeun kecelakaan henteu acan dipikanyakeun. Ketika beja-bejakeun mobil-mobil acan diungsikeun. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicikakan dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh kapungkur. Ilmu tuntut dunya sia. Nu aweun kudu disimpan. Mugia janten penyimpanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda Jaya